tapi kata puguh bentukna gitu rupaan gede hati aing ayeuna nah aya we sugan teh kuring nu goreng patut kan aya nu leuwih aya nu leuwih teh lain ieu nu hareup rupaan nepi ka jiga cikur denge ku ya denge jelek naon cenah aing jiga cikur manehna jiga jahe buruk mangis meteng lamun dina mobil mah naon kan dewek sedan dawala si lain truk ari eta nu si itu nu jabrik ti kotok jauh anjing tina mobil kana ti kotok atuh nanti saimah gitu bibitna kepancing ge lamun dina gedong dewek imah loteng kuring si lain imah bilik aya aing teu boga imah nyambung kene sama anjing lumayan leung kita mah leung itu boga imah mah acan lamun dina erloji ceng dewek Seiko kuring alba ari aing maok ya mah leung kene leung aya nyambung boga menang mau boga menang maok oge nyambung leung rada nyambung ai kuring mah jadi jelema teh dilahirkeun ku indung keluar tina palawangan indung biasa tina rahim ai kuring siling meunang ngukut leung anak kukut hari si itu mah tina teh muning bijina si anjing sakitu mah teh amak kan sabar saudara hate cacaknya nyeri mah sabar kuat kene sabar cicina cacaknya nyeri mah lamun dina inuman males ya sok sia dewek bir manis teh kotak teh kotak kuring sprite ari aing cikiih sabar hate dina ku si anjing tuh jangan sabar mah kekasih sabar hate sabar anjing awas ya jangan sabar mah kekasih Cina lamun dina kue dewek kue mari teh kumaha nu buleut ning can apa beureun di ditu mah ai kuring lapis ai lapis nu kumaha aya we ngeunah lapisan lapis legit aing pasti aing pasti nu goreng sok naon aing sok bener nu alus tong makasih udon can puguh ieu teh siling teh pangalusna ulah amak dewek ranginang nu tadi anjing tuluikeun si laing dawala opak ari aing jalana tenang da loba keneh we loba dahar sabar sabar kene na maneh dawala nyaho ti ucing apa ti ucing digaringkeun terus make obat nyamuk terus dihijikeun di talian tah si lain mah nu bieu nun anjing eta ngadenge ku di talian we halus ngadenge ku di talian merukan barang nikmat artina di talian teh barang halus barang mahal tuh halus alah ya beuki silingnya kue tinu bieu tina ti ucing make obat nyamuk atuh resepna naon dikumpulkeun terus siakeun hees diuwelkeun kana sia males bener euy dek ka mana maneh jeung saha ngaran bade ka sawarga kuring teh hah dek ka sawarga teuh
sawarga emangna sia teh sok salat emangna aing salat kudu bebeja ka sia bener sia sok salat gitu da sawarga mah keur jelema nu sok salat nu sok salat mah ka sawarga ka neraka anjir woi ieu jelema yang berbelat-belit ya agama anyar brutal ngabulak-balik akidah agama anyar sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat neraka teh pitempateun jelema nu sok salat ajig teh teruskeun bejakeun sia ka menteri agama bae salatna kumaha gitu naon alesanana sia teh sok lamun si lain mawa lantang sok dituna ai sok teh naon heucul tah sok di dinya mah dewe heucul salat sok ke salat nama diantep tah eta teh ka neraka teu ngarti teu ngarti sok salat teh cul salat tadi dewek mah sok salat teh cul salat anu penting sia mawa duit teu wah kana materi kana maksudna naon dek ka sawarga ngaliwat ka dieu kudu mayar ka aing Allah emangna ieu teh tanah si laing ieu teh daerah kakawasaan aing saanu ngaliwat ka dieu kudu mayar lamun teu mayar modar wah carana modal wati apaleun ieu anjing macam-macam gitu naon sia tua ya homo sia teh lain kuring mah ngabejaan bahaya di dinya bahaya naon di dinya ulah ngaheureuyan jelema ieu wah jelema bahaya sangat nah sangar ieu jelema teh ieu teh jelema teh keur nguliling neangan tanding anya cerak neangan lawan saumur hirupna canyahoun digetih sorangan kan geurapek pecahkan dagor tasirahna kulinggis kuat modar lamun hayang salamet gitu oge tapi kuring teu boga duit tong aya alesan naon-naon eta alih kepercayaan aya eta naon sia dina saku aya nu melendung gitu berarti ayaan ieu mah surat kadiekeun duit aing ge nyaho nyaan surat demi Allah aing mah lain duit pasrahkeun sia jikan kadiekeun ulah ku aing cokot lamun nya mah surat ulah tuh berarti duit kumaha teuing euy sok dikibikeun semua jeung tibatan mikeun surat aing kajeun gelut jeung sok tapi kapal bah mana pangabisa siling kayaknya aing teh lain saurang kabeh datangkeun lamun kabeh babaturan sia datang ka dieu aing lumpat lamun ngagrup jeung aing hade ye jelema halus kananya kae pi kageuleuheun halus menjadi grup teh kompak urang patutunggalan sajeung aing ya kabina-bina teuing